Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana, duh si Ece ieunya sok ngararantos dongeng si Abah si Akang da duh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salametnya anu arusahana sing lancar anu rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmahnya ulah tamah-tamah mamah kita lepas gua nananya anu can nu baruga budakna sing soleh-solehah pokok namanya nu arusahana di luar negeri sing nyaraah dudungan sing sararehat ya kalayan tiasa mucekil wih di kalemur nyana kauntungan dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-23 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi ya, luar biasa imajinasi Kang Rompis penuh misteri itu dongeng Dewi Sekar Taji itu saha nu boga lalakon sabenernya kumaha atuh salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji itu ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tak can subscribe karena YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna atanapi bari ngarumpul dinya jeung ibu-ibu ngomongkeun ibu-ibu deui oke ka bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheuhanya ngomongkeun ibu-ibu nu ngarora loh kitu we ari bapak-bapak ngariung banyak ngomongkeun di anu ngarora oke di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur di pasar di pabrik di kantor di tempat bangunan di mana we di tempat padamelannya di perjalanan bari nyupiran pokokna mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan margi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh nya mugi sing janten ladang amal tiasa ngahibur tiasa janten landung katineung ya ka mangsa kabaheulaan oge ubar sono ka kampung halaman langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif, speaker bluetooth atawa toa masjid ya. Ngogeleger tapala wargi sadayananya. Oke ulah hilap di like, di komen sareng di share linkna. Bagikeun bejaan batur tatangga baraya dulur teh nya. Sareng kumargi simkuring madanga dongengna sanes dina radio anu tangtosna aya sponsor aya iklannya aya gaji tah ieu mah kanggo apresiasi ka pengarangna ya saupamina ngaros kahibur tiasa nyawer kana nomor dana da ieu nya aya nomor dana ieu nomor rekening sabaraha we saikhlasna supados teu nyangkolong tinggana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian ka-23 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung
Balikan deui carita ka tukang, leungitna sagara matak ngageunjleungkeun lembur malati. Saurang ge taya nu apaleun ka mana sagara inditna, anu katimu teh ukur sundung jukutna, katut ledegna tambakan walungan Cipalid kawas tapak jogol. Urang lemur ukur bisa ngalelebah kana kajadian anu tumiba ka sagara. Mang Damiri katut mamazul Kipli geus ngeprak balad pikeun neangan sagara, tapi nya kitu najan reuma geus diasruk pakebonan teu luput ti guliksek, keukeuh sagara teh teu kasungsi laratanana. Antukna mah anu neangan beak dengkak, anu nyungsi geus ngarasa taak, sararea ukur bisa tumarima kana takdir, sumrah pasrah kana papasten. Sagara geus dianggap nemahing pati ku jalan demit, perlaya ku jalan sarakal, ku polahna jalma durjana. Nepi ka hiji waktu, Mang Damiri nepungan lanceuk nabah Karman ka Cimacan, basa ngadenge beja ti Mang Damiri, lamun sagara teh geus leungit sarta taya laratanana, ambu ikah teu sirikna kociak dengek atuh, ceurik gagauran bari sasamat kanu jadi anakna. Pon kitu deui Bah Karman ukur ngeluk tungkul teu wasa cumarita, sobat sagaranya eta si Jaid anu kabeneran keur aya di dinya, sarua deui nginghak ceurik geras inget ka sobatna. Amu ikah antukna mah ngarumpuyuk teu inget di bumi alam, kaleleban ku sagara. Sok sanajan sagara ukur anak kukut, tapi dirorok ti leuleutik geus teu asa jeung jiga deui badis ka anakna pituin we. Aya kana genep bulana amu ikah gering nangtung ngalang layung kabung bulengan ku sagara. Anu antukna mah ambu ikah narima kana takdir anu tumiba ka sagara. Kocapkeun deui lalampahan sagara, teuing geus sabaraha poe sagara lumampahna, meh saban wayah nyorang alas gledegan. Asup kareuma ku kurusukan bijil ti reuma mapayan dangdang anu raremet ku kakayon, teu saban waktu bisa ngagunakeun pangawasana, sabab babari leuseuh kana tanagana. Sagara ngagugu kana caritaan Aki Aksa, lamun lumampahna kudu muru kabeh wetan. Dina sajeroning lumampah, sagara ukur ngadahar sabangsaning bongborosan atawa tutubuhan sejena, lamun namang sapeuting, sagara sare dina dahan kai dibaturan ku si Cuy. Si Cuy teh manuknya, palawargi manuk. Manuk dadali mesat ngapung luhur geus luhur lagrag deui kitu laguna geuning baheula. Meberkeun jangjangna geus meber nutup deui, lagu manuk dadali mun teu lepat. Nepi ka hiji poe sagara keur nyorang alas gledegan, awak sagara geus juuh ku kesang balas lumampah anu kacida jauhna.
ku kabeneran lebah dinyamah taya cinyusu atawa susukan anu kaparengan kapanggih ku sagara, puguh bae sagara teh asa ganggarateun ti corona karasa gararing. Beuh, ieu teh leuweungna naon cenah? Dikotektak di teangan taya cinyusu atawa susukan. Piraku ornaman ileuweung teh taya sirah cayan mah kitu? Ceuk sagara ngagerendeng sorangan. Sagara nuluykeun deui leumpangna ku kurusukan kana reuma. Basa manggihan jalan anu kacida neutekna, amekan sagara tangkareng hapranjug awahing kuripu. Ari si cuih manukukutanana ukur cicing we dina tak-tak sagara teu malire kadunungan anu keur nandangan kacape. Cacap nyorang jalan anu nanjak, sagara anjog kapalataran anu kacida hantarna. Didinya ukur aya tutuwuhan laleutik kawas ngahaja di lenangan, sagara luak dieuk nengetan kayaan didinya. Lantaran eta tempat teh kacida bedana kawas aya nu miara, sagara leumpang deui anger muruna teh kabeh wetan. Tekung silila sagara ngarandeg tina leumpangna, bleh didinya aya talaga anu kacida legana. Caina atra ngagenclang herang, sagara nyerengeh seuri ngarasa bunga bisa manggihan talaga. Ari eta talaga teh tayalian lintang ti talaga Sanghyang anu pernahna di Gunung Bentang wawahan Kabupatian Ranca Mekar. Sagara teu sirikna ngadapang nginum cai talaga Sanghyang lantaran kacidahana angna. Pon kitu deui si cuy ngalekik nginum bari kikiplik, awahing ku hareudang jeung kareunang sagara ucul-ucul kana bajuna, gujubar sagara luncat kana jero cai talaga Sanghyang. Cai talaga anu ngagenclang herang teh karasa seger kana awak sagara. Kocapkeun nyimas talaga anu purah nungguan talaga Sanghyang, nyimas talaga tang kabunceli, panuna meh teu ngiceup molotot ka sagara anu keur kokojayan dina talaga. Alah sia, kumaha geus kieu? Jabah sakitu kasepna. Alah ieu, alah eta ngelembay gitu. Aduh, eta guduk kubal kabeh. Aduh, kumaha atunya? Alah eta meni janggung badag. Aduh. Eta nyuringkut ke kitu. Udah nemu lucunya sa. Aduh. Kitu pokna nyimas talaga bari rampang rempeng beungeutna bareube ngemuka era. Uluh, eta menirah mos-mos gitu deh. Aduh, eta huluna. Nyimas talaga sisirilikan badi sepuyuh gonggong keur beger. Tobat teuing. Aduh, teu dideuleuda kadeuleu. Kudu kumaha peta aing geus kieu. Aya di jalan aing kudu gancang bebeja ka Kanjeng Ratu. Kitu ceuk nyimas talaga boga kareprek bebeja ka ratuna. Alah, eta huluna diresingkeun deh. Aduh. Nyimas talaga nyirilik lumpat kulantaran balangah sukuna tikait kana rungkun. Blug, awak nyimas talaga anu cangkung nananding tangkal kalapa teh ngageblug labu. Cai talaga tangkamung serat lemah karasa inggeng. Sagara anu keur kokojayan ngagurubug, panuna rurat reret nengetan kayaan didinya. Tapi lebeng tayana naon ukur kadenge sora sasatuan leuweung anu patembalan. Nyimas talaga nguniang hudang bari kekepruk kana bajuna anu kotor. Dasar aing mah beleguk. Kapan aing teh bangsa jin? Na make kudu lompat sagala. Nyaan aing mah gebloh. Kitu gerendengna Nyimas talaga bari
Oh ngapung meureun Nyi Mas Talaga teh. Pada saatnya di Cileuma. Kalau kalumpat siga awewe da gini mun kaeraan ningali kanyut. Kitu gerenengna Nyi Mas Talaga bari panuna nyidikeun deui ka sagara. Les jirim Nyi Mas Talaga geus ngaleungit ti dinya. Ari sagara terus bae kokojayan di dinya sakapeung teuleum ka jero Talaga Sanghyang. Satu tas ngerasa cukup tina bebersihna sagara gentak hanjat. Marengan sagara hanjat ka darat, awak sagara ngabarasat kawas kaancikan ku hiji pangawasa. Sagara anu memangna geus kasep jeung gandang, simana mingkin ngakeburu hurung. Tetela omongan Ratu Nirmala teh teu nyalahan. Lamun Talaga Sanghyang miboga daya linuwih anu linuhu. Rarap make bajuna deui sagara nuluykeun deui lempangna kebat muru kabeh wetan. Kocapkeun Nyi Mas Talaga anu nepungan Ratu Nirmala ka nagara Lokatmala, basa geus anyog ka karaton, Nyi Mas Talaga gancang nyampeurkeun ka Ratu Nirmala. Memeh cumarita Nyi Mas Talaga nyembah heula ka ratuna. Nyangakeun semah pangabaktos ka payunan Ratu Agung nu. Aya naon Talaga? Ditingali ti kawas nururusuhan kitu geuningan. Ceuk Ratu Nirmala gasik tumanya ka patihna. Muhun Kanjeng Ratu, eta manawi aya itu, aya taun aya hulu maksud itu aya bangsa manusia anu ngebak di Talaga Sanghyang. Walon Nyi Mas Talaga bari pupurungkutan ngemungkasieun. Ai awewe pikiran hulu naon. Baru aya nu mani di Talaga Sanghyang. Ari sia waras Talaga. Kapan cek aing ge lamun aya nu ngalantok ka Talaga Sanghyang carek ku sia. Nah kadon bebeja ka aing. Duh, bodoh tetangka dikukut ku sorangan deuleun. Ceuk Ratu Nirmala panona muncereng ka Nyi Mas Talaga awahing ku ambek. Susu sanes mohon Kanjeng Ratu. Namung eta pamaget teh anom keneh sareng kalintang kasepna. Jisim abdi teu wasa ningalna. Karaos isin nyalira manawi. Coba eta huluna diresing deui. Walon Nyi Mas Talaga ngajentrekeun ka ratuna, atra beungeut Nyi Mas Talaga bareureum ngarasa era parada. Hor, naon hubunganana rek kasep atawa goreng dodongis teu paduli pikeun aing mah. Angger bae kudu ditibanan hukuman lamun sakirana ngarempak aturan. Sia mah lain teu wasa tapi kaburu hayang manten deuleun. Aing mah asa jengkel dan neuleuh kalakuan sia Talaga. Teu kaop neuleuh jalu anu mani di Talaga Sanghyang. Geus tangtu bebeja ka aing.
Hayu jeung aing urang init ka Talaga Sangiang. Ku aing rek dicerek eta mangkelukna. Kitu pok-pokanana Ratu Nirmala ngarasa jengkel ku kalakuan patihna Nyi Mas Talaga. Les jirim Ratu Nirmala geus ngaleungiti karaton Lokatmala, kitu deui jirim Nyi Mas Talaga geus ngiles ti dinya. Tekung silila di antarana Ratu Nirmala jeung Nyi Mas Talaga geus anjog ka Talaga Sanghyang, tapi didinya geus taya sasaha cai Talaga ge teu kaciri aya urut kiruh estuning herangakeun celang. Nama mangkelukna Talaga pajar cek anjeun aya bangsa manusia anu mandi di dieu. Pokna Ratu Nirmala gasik tumanya ka Nyi Mas Talaga bari panuna nengetan kaayaan didinya. Tadi mah aya di dieu Kanjeng Ratu, eta manusia teh nuju ngebak. Rupina mah kabujang mulih deui Kanjeng Ratu. Walon Nyi Mas Talaga sarua rurat reret neangan sagara. Balik di kumaha sia teh Talaga? Kapan sidik lamun aya manusia anu ngalantuk ka Talaga Sanghyang geus tangtu bakal kalangsu. Sabab aing geus ngungkung ieu Talaga ti ku pangawasa. Buah sia anu salah jejeengan lantaran sia mah ateu kajalu. Pokna Ratu Nirmala amek deui ka Nyi Mas Talaga asa dilejokeun. Tetep pisan-pisan Kanjeng Ratu. Parina ge jisim abdi moal wantun jijeunan. Ke urang cobian sungsi ku pangawasa. Mamanawian ka udag keneh laratanana. Walon Nyi Mas Talaga bari ngawatek pangawasana sangkan bisa maluruh ka sagara. Tapi tetela najan geus make pangawasana sagara teu kasungsi ku Nyi Mas Talaga. Pangawasa jisim abdi teh tiasa maluruh ka eta manusia Kanjeng Ratu. Titinggalan teh ngebleng poek teu katawisna naon. Ceuk Nyi Mas Talaga nepikeun pamanggihna ka Ratu Nirmala. Ari Ratu Nirmala teu nembalan ngan atra tarangna kerung kawas ngemuka bingung. Selengseng ku Ratu Nirmala kaangse seungit geutah daun sagawidara tangka meleber. Ratu Nirmala tangka curinghak panuna nyidikeun ka Talaga Sanghyang, pok bae Ratu Nirmala kedaling lisan. Talaga gawe anjeun ka cidahadena sabab gagancangan nepungan kula. Eta manusia moal kasungsi ku pangawasa anjeun. Dalah ku kula ge can karuhan bisa kapaluruh. Anu hartina eta manusia miboga ilmu anu kacidalu nuhungna sabab urut mandina dina cai Talaga Sanghyang aya wawangi anu kacida seungitna. Eta wawangi teh ayana di alas mangling, alas wingi tu ayana di alam lelembut. Tong boroning mah bangsa manusia, dalah bangsa jin atawa bangsa siluman ge tacan karuhan bisa manggihan sumawona bisa asup ke alas mangling. Kula bunga anjeun geus mancen gawe anu kalintang hadena. Anjeun cicing di dieu ulah ingka lamun tacan aya parentah ti kula kaharti. Kitu ceuk Ratu Nirmala atra beungeutna bear marah mai. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, ku jisim abdi diestokeun pisan. Walon Nyi Mas Talaga bari cedok nyembah ka ratuna. Ayeuna kula rek init heula. Cacap tina cumaritana
Jirim Ratu Jin Nirmala teh geus ngiles ti Talaga Sanghyang. Kocapkeun deui kayaan sagara. Sagara meh nepi ka hiji pilemburan, inyana terus bae leumpang mapayan jalan pakebonan. Basa anjaug ka jero lembur, sagara luak liuk nengetan kayaan didinya, eta lembur teh kawilang gegek, imahna jelug-jeleg aralus meh patetep suhunan. Loba urang lemur anu kaparengan papaliwat jeung sagara pating laliuk bangun hayang nyidikeun. Sagara anu geus lawas teu kararaban sangu beuteungna karasa murilit lantaran kaangse seungit kadaharan ti salah sahiji warung anu aya di dinya. Hanjakal sagara teu bogaeun duit sabab eueuh nu nyawer kana dana. Anu ngadengekeun dongeng sagarangan saukur hararees, tungtungna sagara teu bisa meuli sangu. Mana deui nyawer. Hanjakal sagara teu bogaeun duit sabab salila sataun hirupna teh ukur di leuweung mangling. Si cuih manuk dadali emas kukutanana keur hiber ngurilingan lembur. Basa mireng aya hiji lalaki kolot keur ngadekul ngentepan suluh, sagara gancang nyampeurkeun. Sanggeus uluk salam, sagara ngawakca. Hatur punten Abah, abdi teh seja tumaros, dupi ieu teh lembur naon kasebatna. Sareng manawi uninga upami lembur panarukan ayana di palimana. Memeh ngawalon si lalaki kolot rutret kaluhur kahandap nyidikeun ka sagara. Ngan teu lila pok bae ngawalon. Dupi ieu lembur teh kasobatna lembur Citamiang lebet ka Kademangan Curug 7 wawahan Kabupatian Ranca Mekar. Keke, aya perkawis naon kitu dugikeun ka bade ngabujengan ka panarukan. Kata Wisma, aden teh tos nyorang lalampahan anu kalintang tebihna. Eta ge upami telepat. Leres pisan bah, abdi teh ti Badraloka maksad teh bade nyusud wargi anu nganjrekna di lembur panarukan. Temal sagara ngajentrekeun ka eta lalaki. Ambuing, nah aya kula huta tuing lalampahan teh kalintang tebihna geuningan. Hayu urang ka saung aden, cai-cai mah aya manawi. Pokna eta lalaki bari gogodeg. Sagara ukur unggek narima kahaat eta lalaki. Si lalaki kolot asup ka imahna dituturkeun ku sagara. Satu tas sagara diuk dina samak, si lalaki kolot nyodorkeun cai jeung lalawuhna sepan cau katut sepan sampe. Mangga kadinya aden, cai heula. Hampura di abah mah mung sakieu kahayaanana. Cuk eta lalaki bari ngageserkeun lalawuhna.
Hatur nuhun bah, ditampi pisan ya. Hatur nuhun bah, ditampi ku abdi. Walon sagara bari ngarongkong kana cai nginumna, kitu deui kana lalauhna, sagara ngadekul bangun kacida laparna. Si lalaki kolot pok deui nyarita, "Ari ngaran abah teh Jaja, kabeneran di lemur Citamiang teh jadi tua kampung. Ke ari si Aden teh saha kakasih teh sareng saha wastana anu bade dijugjug di lemur Panarukan teh. Hapunten kumawantun tumaros, margi lemur Panarukan teh kalebet keneh ka lemur Citamiang, sok sanaos rada anggang oge." Dupi wastama pun sagara jalmi anu bade dijugjug teh kaleresan kapirai anu jenenganana Komala, tos lami abdi teh nyuk-curuk ka punrai teh aya wartosna anjeunna linggih di lemur Panarukan. Nya abdi teh teras bae ngabujengan ka dieu mamanawian bae anjeunna leres nganjrek di lemur Panarukan. Walon sagara ngajentrekeun pamaksudanana ka Bah Jaja. "Keke, kumalanya abah teh kungsi ngadenge kana eta ngaran. Upami telepat mah bumi nage nenggang hanapun pasir jolok. Namun salesna mah lemur Panarukan mah ukur tempat pangrereban wungkul. Maksud abah teh lamun palawija atawa pare geus waktuna alaun, kakarek urang lemur nganyeruk di ditu. Upami nembe cep mah melak, aranjeunna teh arwih deui ka dieu. Janten lemur Panarukan mah sanes lemur pamatuhan. Margi hampir sadayana anu tani di lemur Panarukan mah jalmina urang dieu. Kitu tah Aden, abah mah mung ngasihan wewongan." Pokna Bah Jaja ngebrehkeun kaayaan lemur Panarukan ka sagara. Jadi urang Sunda mah kapunggurnya zaman dina abad ke-16, 15 weh ditu weh janten tatanena teh ngahuma gitu. Jadi teu nyawahnya sanes sawah model zaman kiwari kan aya nama sawah. Sawah mah mimiti aya di Jawa Barat di Tatar Sunda teh di abad antawis 16-17 teh. Jadi aslina urang Sunda mah tatanen nyawahna teh ngahuma jadi teu netep kitu nya nu meden teh punah pindah. Hatur nuhun bah, abdi ngaraos bingah ngadangu kieu mah. Santeuna tos aya laratan mah moal teuing ka sasar lengkah balas milarian punrai. Ari tos dugi ka ditu mah leres atana pinteun nama punrai aya di dinya moal janten panasaran. Sakali deui hatur nuhun pisan bah. Ceuk sagara atra ngemuka bunga. Ulah janten emutan Aden. Margi tos janten kewajiban abah salaku tua kampung di dieu. Ceuk tua kampung bari neuteup ka sagara. Teu lila aya nu kadinya tangtungan awewe kolot kawasna mah pamajikan Bah Jaja ningali kana syariat mah eta awewe teh kawas keur nandangan kasakit beungeutna pias koneas dina beuheung katut leungeunna baloleger beureum kawaskeuna ku panyakit kesrek. Alah, manawi teh teh aya tatamu. Haturan Aden, wilujeng tepang. Ceuk eta awewe kacida galehgehna. "Haturan Ibu, apunten abdi tos ngarerepot." Walon sagara bari rengku. Ngarerepot naon Aden? Angguran mah ibu sareng si abah nyuhunkeun dihapunten, teu tiasa nyugemakeun kanu janten tatamu. Pokna eta awewe panuna nyidikeun ka sagara. "Kirang kumaha atuh Bu?" Sakieu ge tos kalintang bingahna tos diangkeun ku pribumi. Walon sagara deui teu woleh rengku. Duhnya sifat urang Sunda mah galeh ge someah. Pok bae Bah Jaja nyarita. "Ieu teh pun bojo anu wastana Odah. Nyeta atuh Aden. Tos sataun si ambu teh kaserang panyawat kesrek. Tos diubar aber ka ditu ka dieu. Tapi panyawat teh taya sudahna.
asa tos beak dengkak raraosan teh. Aya beja kieu digugu, aya wartos kitu diturut. Namung sagala tarekah teh hiji ge taya nu metu. Ayeuna mamung tiasa tumampi kana kadar ti pangeran. Margi sagala rupi ikhtiar saur paripaos matos dilakonan ku abah teh Aden. Sagara ukur ungut-ungutan nengetan caritaan Mbah Jaja. Kartos ku abdi bah. Hapunten ibu, cobi ningal panangan teh sakedap. Ceuk sagara haat hayang nulungan ka Ambu Odah. Sagara anu remen nalungtik tutuhan di alas mangling geus tangtu apaleun kana tambana pikeun ngubaran panyakit kesrek. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos tenyekapan deui, cag urang tunda dihanjuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.